Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru, kumaha digambarkeunana naon ayyuh jibahu yen ngahalangan ka Allah, naon syai'un hiji perkara, wa huwa sedengkeun ari Allah eta azharu leuwih dohir min kulli syai'in tibatan saban-saban perkara. Kumaha kahartina Allah kahalangan ku makhluk, sedengkeun ari ayana Allah leuwih dohir daripada ayana makhluk. Baik we emut ku urang. Elatna li annal wujuda karana sanya-nyana wujud. Eta adharu leuwih dohir. Minal adami tibatan eueuh. Allah kasipatan ku wujud ari makhluk eueuh. Manya Adam leuwih dohir batan wujud. Kapan wujud teh leuwih dohir tibatan Adam. Ala kulli halin dina saban-saban tingkah. Wali anna dzuhura jeung karana sanya-nyana dohir ad-datiya nu bangsadat eta aqwa leuwih kuat minal arodi tibatan minal aridi tibatan wujud aridi. Wujudati leuwih kuat tibatan wujud aridi. Wujud aridi teh wujud anyar-anyaran nu tadina eueuh heula. Wujud aridi seperti makhluk. Wujud makhluk dengan wujud aridi. Ari Allah mah wujudati nu ayana teu eueuh heula. Sakitu bedana teh. Wa dzuhurul mutlaqu sareng ari zahir mutlak eta aqwa leuwih kuat minal muqayyadi tibatan wujud anu dikaidan. Wujud mutlak teh Allah, ari wujud muqayyad teh makhluk. Ari wujud Allah teh leuwih kuat daripada wujud makhluk. Wadaimu jeung ari anu langgeng eta aqwa leuwih kuat minal munsarini tibatan anu kakeunaan ku ruksak. Ari wujud anu langgeng teh leuwih kuat daripada wujud nu kakeunaan ku ruksak. Wa inna malam yudrok jeung pastina teu dipanggihkeun Allah lil ukuli ku pirang-pirang akal ma'a syiddatid duhurihi sarta banget dohirna Allah. Lianna syiddatad duhuri karena sanya-nyana banget na dohir eta la yutikuha teu kadugaeun teu kuateun ha kana itu syiddatud duhur saha ad-du'afa'u anu paningalina lelemah du'afa. Kalhupasi sapertikeun lalai. Jadi Allah teu bisa katingali teh lain berarti Allah teu wujud. Kapanan zat Allah teh eta teh jang moal bisa kasaksi ku rohani urang teh. Sajatina zat Allah mah adamun mahdun. Teu bisa kasaksi. Ngan lain ku sabab eueuh teu kasaksi teh ku sabab banget dohirna wujud Allah. Ari rohani urang lemah paningalina kawas lalai ti urang teu nempo teh lain balas teu caang teuing. Lamun geus teleungheum tereh magrib lalai mah bijil. Naon sebabna? Panonna lamur. Jadi lamun banget caang mah kalah katukat tingali. Banget dohir teh kalah teu dohir gitu. Awas. Jadi
akal rohani urang teu bisa nyaksi sajatina dat Allah teh lain karena dat Allah teu aya tapi saking banget dohirna Allah lemahna paningali rohani urang kajitu kawas lalai yabsuru ningali si Khufas bilaili dina waktu peuting duna nahari henteu ti beurang peuting lalai mentak ari peuting bari jieu ti beurang nyarumput narangko dina tangkal caur lali khofain nahari lain karena samarna beurang nu matak lalai teu bijil teh tapi kunaon wastinarotihi jeung caangna itu nahar bal li siddati duhurihi balita banget dohirna itu nahar lalai teu bijil ti beurang teh lain ku sabab samar beurang jeung samar cahayana beurang wastinarotihi lain sabab samar cahaya ti beurang tapi bal li siddati duhurihi balita banget caang teuing beurang teh ketika lalai teu bisa ningali tapi fa inna basarul hufasi mangka saenya-nyana panempo lalai eta doipun lemah yubhiruhu ngalamurkeun hu ka itu basarul hufas naon nuru samsi cahaya penonpoe Ida asrokot di mana-mana mencorong itu samsun. Payakunu mangka kabuktian naon siddatu tuhurin nahari banget dohirna beurang ma'addi fi basorihi sarta lemah paningalina lalai eta sababan sabab limtinai absorihi narima kacegahna panempona itu lalai. Palayaro mangka teu ningali itu si Khufas lalai teh tah saean kana hiji perkara illa idam taja angin di mana-mana meujeuna naon azullamu poek bidaui kalawan caang lamun poek jeung caang meujeuna kakara lalai teh bari bisa tetempo kitu. Waddo ipa sareng lemah naon duhuruhu dohirna itu dao. Nah, pakar dalika etanya kitu di seperti anu geus dicaritakeun al ukulu ari pirang-pirang akal. Akal ge kitu, akal urang teh kawas panempo lalai kitu teh. Doipatun lemah. Wa jamalu hadratil ilahiyati jeung ari kagindinganana hadrat ilahiyah tapi goyatil isroki dina antekna moncorong wastinarotihi jeung antekna caang jamalul hadratil ilahiyah banget dohir banget caang banget moncorong nu matak akal urang teh teu bisa ningali kana jamalul hadrat kecuali akal-akal anu diberi kekuatan ku Allah. Akal ruhul a'dham nu diberi kekuatan ku Allah Ta'ala. Nu matak kekuatan ruhul a'dham teh ceuk bahasa gaya nama eta teh kekuatan spiritual. Lamun otak, kekuatan otak intelektual. Lamun kekuatan hati emosional. Lamun kekuatan sir spiritual disebut. Matak jalma teh kudu boga tilu kekuatan, otakna seukeut, hatena kuat, sirna kuat. Itu. Eta calon raja dunia akhirat teh. Ari hayang jadi raja dunia akhirat ngaduana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ari anu pinter otakna hungkul, hatena belegu gitu. Maka panggil ya tuh wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah mah ku kekuatan otak. Wa fil akhirati hasanah mah ku kapinteran spiritual. Kapinteran hati, kapinteran emosional jeung kapinteran jeung kekuatan spiritual.
Lamun jalma pinter otakna, bodoh hatena. Di dunia bisa jadi raja, di akhirat jadi gembel. Jadi lamun orang teu daek riadoh, teu daek mujahadah, kapan ari ngahasilkeun ilmu sir jeung ilmu hade mah, ilmu spiritual jeung ilmu emosional mah jang ngahasilkeunana ku riadoh, mujahadah, tafakur, qatul alai, mahu sifatil madmumah. Taku eta ku daek merangan nafsu jeung mayang di dikir sarta tafakur sarta hati zuhud. Lamun jalma teu ngajalankeun nu eta engke bodoh hatena. Teu boga kekuatan teu boga kecerdasan emosional, teu boga kekuatan spiritual. Nah, pokona mah jalma teu daek riadoh, teu daek zikir, teu daek mujahadah, teu daek tafakur mah, teu daek zuhud hatena, calon gembel di akhirat. Seperti naon? Seperti di dunia teu daek nyangan ilmu. Aya pijana jadi presiden keluaran SD kelas 2. Moal aja. Moal jadi jenderal balas bodoh moal. Boga pangkat teh sabab pinter. Lamun pinter otakna calon raja di dunia. Lamun pinter hatena calon raja di akhirat. Lamun jalma pinter otakna pinter hatena raja dunia akhirat gitu. Tegas lamun jalma ngedul zikir resep goplah. Lamun jalma ngedul tafakur. Lamun jalma ngedul ngaraksa hate, ngedul ngadidik hate, ngedul mujahadatun nafsi. Ngesetema sarua jeung daftar teh ayeuna ka Allah gustikeun bae abdi mah jadi gembel ge sarua jeung kitu. Kan bae jadi gembel di akhirat. Orang doa di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ngaji ilmu ma'rifat mun gedor. Eta mah jadi di dunia wal akhirat, nalin di dunia wal akhirat. Pasorot mangka jadi naon sidat duhurihi banget dohirna itu jamalul hadroh kita sababan sabab li khofaihi kana samarna Allah. Numatak Allah teu katingali teh ku sabab banget tohirna jamalul hadrah. Kaifa yutasawwaru kumaha digambarkeunana naon ayuh jibahu ngahalangan ka Allah naon sayun hiji perkara. Wa huwa ari Allah eta al-wahidu dat anu nunggal. Alladzi anu laisan teu aya mahu eta sarta Allah naon sayun hiji perkara. Rek kumaha kahartina Allah kahalangan ku makhluk upamana. Sedengkeun ari Allah teh wujudna ngan nyalira. Kan tauhid jeung tadi nganunggalkeun Allah hungkul anu wujud tah, nganunggalkeun wujud teh. Nekatkeun Allah wujud jeung nganunggalkeun Allah anu wujud. Salian Allah terwujud, muanya nu terwujud menjadi hijab. Oh perkara nu bareng jeung Allah wujudna. Mata kalau aya perkara nu ngahalangan salian Allah berarti salian Allah terwujud itu teh. Kaifa yutasawwaru teh gitu teh. In kullu syai'in karena ari saban-saban perkara siwahu salian Allah eta adamun teu aya. La wujuda ta ya wujud lahu kaitu kullu syai'. Alat tahkiki netepan kana sanyatana, netepan kana sabener-bener nama nu wujud jalian Allah kabeh Allah. Pangesa mangka eueuh sama di dinya naon sayun perkara. Naon yujibuhu nu ngalangan itu sayhu ka Allah. Kulantaran kitu atuh la wujudalahu alat tahkik maka eueuh nu ngalangan ka Allah. Jadi hate teningali ka Allah. Lain Allah kehalangan, dakwah wujud salian Allah. Ngan hate urang nyangka wujud kadu teu wujud, tak eta jadi sangkana nu ngahalangan nu. Lain wujudna makhluk, da makhluk mah teu wujud. Nu wujud mah anu hungkul. Allah wujud makhluk wujud mah musyrik atuh, sifat temen gitu.
Jadi atuh naon hate urang nyangka wujud kanu teu wujud sehingga nu teu wujud jadi halang kana hate tina ningali ka Allah begitu. Idil wujudul hakiki karena ari wujud hakiki kulluhu tegasna sakabehna wujud hakiki lahu eta kagungan Allah. Wala syai'a sayana naon minhu ya Allah li ghairihi pikeun lian Allah taala. Eueuh naon-naon itu pikeun lian Allah taala. Pikeun lian Allah taala teu boga naon. Kaifa tasawaru kumaha digamarkeunana. Naon ayuh jibahu yang ngahalangan ka Allah. Naon syai'un hiji perkara wa huwa Allah eta krobu lebih deukeut ilaika ka anjeun min kulli syai'in tibatan saban-saban perkara. Ayeuna mah upamana cenah dianggap aya we makhluk teh. Allah aya, makhluk aya. Deukeut mana Allah jeung makhluk? Sok. Pancek Allah nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu kan maksudna. Kami lebih dekat daripada urat beheung karena beheungna eta jalma. Saking dekatna Allah. Menya aya anu leuwih dekat bet kahalangan ku nu jauh. Karena ari sawah di Ciawi 7 kilo jauhna. Ari Allah muhitun di jamil makhluk cenah Allah kahalangan ku sawah. Nya dekat kahalangan ku nu jauh. Teu kahar dia tuh. Coba telah orang. Anu lebih dekat ngahalangan ka, anu lebih jauh ngahalangan ka dekat. Aqrabu ilaika min kulli syai'in. Allah lebih dekat ka anjeun tibatan saban-saban perkara. Gitu kan. Kade ulah dihartikeun dekat di dia teh dekat mah, dekat hisi. Bisi terjadi hulul jeung ittihad nya. Awas. Orang diaji bab hulul. Marah ulah terjadi hulul jeung ittihad dina ngamanaan muhitun bi jamil makhlukat. Li subuti ihatatihi karena tetap ngaliputan anak Allah bika ka anjeun. Ngaliputan lain ngaliputan kawas jirim kana jirim. Urang di masjid kaliputan urang ke masjid lain kitu. Eta mah nu kitu mah hulul atau ittihad ngaranna. Ieu mah ngaliputanana datnu qadim kana jirim anu hadis beda sok kaifiahna. Ngaliputanana Allah ka makhluk anu hadis beda atuh kan seperti ngaliputanana makhluk ka makhluk. Ari makhluk mah aya makulat, ari di Allah mah teu makulat. Jadi ngamuhitna anu teu makulat. Kumaha? Engke di mana riadoh urang geus nepi ka makom pasir, kakara bakal dokiah di dinya. Nu can nepi kana makom pasir bisa nanyakeun, kumaha kaifiahna ngamuhitna Allah taala ka makhlukot? Wallahu alam. Geus kitu ngajawabna. Daripada nerangkeun salah bisa jadi hulu jeung ittihad. Di mana teu paham wallahu a'lam. Alus kena bener wallahu a'lam. Dan ulah kena geus ngajawab wallahu a'lam teh yang mikir deui. Aing jawab wallahu a'lam we. Tapi aing teh kudu paham dah sebenarnya mah. Nah, mikir, tarok kieu deui jeung suluk. Sehingga nepi ka makom pasir. Wasilin arifin ke kaditu. Geus nepi ka makom pasir daukian ke dina muhitun di jamil makhlukot. Tangke mah ngajawabna wallahu a'lam. Lamun urang ngerasa cukup pada ngajawab wallahu a'lam, teh yang mikir deui. Daya usaha deui urang. Engke urang ditanya wallahu a'lam. Wa kaifiyatuhu wallahu a'lam. Coba tur ajengan wallahu a'lam jangan. Mau ditanya wallahu a'lam Bapak Allah. Bisa nerangkeun. Wa yumiyatihi jeung karana jumenengna Allah alaika di anjeun. Alaika teh di mana fi gitu. Jadi aya bahasa alaika Allah lebih mulia daripada makhlukna. Itu alaika teh istilah di dinya.
Tapi sebenarnya mah kaifiahna mah bimana fi alaika teh. Aliti wa qayyumiyati alaika fi ka gitu. Maknana kabeh. Dia ngartikeun hikam lamun saujratna mah walah. Jadi mutajilah hikam ge jang diartikeun dahirul kalam mah. Lamun hikam di maknaan teu ditakwil, teu disalurkan kana layak. Wah, jadi mutajilah, mah tak jadi bener. Kalau jadi mujassimah ngaji hikam. Ngaji tafsir ge mujassimah. Sok ayeuna aji Al-Qur'an, logatan ku urang, hartikeun sakayang urang. Dina loba ayat hakiki di manaan secara makna zahir. Jadi mutajilah apa? Kemanaan tafsir jadi mutajilah diartikan dahirul kalam. Mata salah satu ulama nakrifan ulama sulte gampang nusok ngahartikeun Quran jeung hadis sacara welekna teh ta ulama su. Ulama nu ngaruak agama teh. Ulama su teh. Ulama nu goreng patut nu ngaruak agama. Ari ngaruak agama ku ajenganna sarua jeung ngaruak imah ku tukang das tereng rugrug. Dejama bodoh mah percaya tuh. Kisok dina ngamanaan makom-makom pasir innallaha ma'ana. Kisok innallaha ma'ana. Rek dianggap ngaleup jeung Allah. Rek dianggap ngareneng lempang jeung Allah. Bisa jadi mujassimah ya. Mujassimah jirmiyah, mujassimah nuroniyah ge. Bahaya, ari mujassimah teh paham eta teh paham pencaran tina Syiah Gillah. Syiah Gillah teh ta pencaranana mujassimah ka dia teh. Tina Syiah dituna. Ari Syiah mah munculna di zaman Sayyidina Utsman kan. Di zaman Sayyidina Utsman, di zaman Khalifah Sayyidina Utsman muncul aliran Syiah gara-gara Abdullah bin Sabah orang Yaman, Yahudi nu asup Islam. Takabur yang dihormat wae. Asup ka Sayyidina Utsman teh dihormat ku Sayyidina Utsman. Mapak balad Ali nu bener mah lain Utsman cenah euy. Tuh, Bang. Didinya perlu diaji kurang ke dikanyahokeun ya secara sepintas mah. Akidah nu salasar teh ge anu 7 we heula lah. Ulah ka jauh-jauh khusus ge dina jami umum ini dibahas bab aliran sesat. Aliran sesat teh anu dianggap yang melenceng tina akidah Rasul teh aya 7 ringkas nama. Ngan di jumlah jamle jeung 17 teh aya 72. Ya 72 teh kudu diaji kurang. Mun teu diaji ge waduh cilaka. Kurang asup kadinya teu karasa. Teu karasa kerja di Syiah, padahal paham Syiah teh. Asa keur iman we gitu. Eta teh akidah sesat. Aliran sesat teh pusatna mangan 7 jang. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najariyah, Mu'tazilah, tuluy Jabariyah, Musabihat. Yang 7 aliran sesat nih. Mohon kadiona berpencar. Nepi ka jadi 72 golongan. 72 teh dijauhkeun ku Rasul. Duka dina alam nu mana? Bu ayeuna mah 72 ribu bu ayeuna. 72. Setik bener 72. Pancan kaitung bangsa aliran sesat Ki Musadek ini. Anu ngaku nabi. Ki Musadek holawat dina gawir dina sisi gawir. Nasaung butut 40 poe balik ke nabi bang. Ki Musadek. Jam aliran sesat seperti mana? Agama Sunda, agama Buhun, bangsa Kajawen. Anu tarulum dina mitos. Dah. Eta mah teu kaitung jang. Eta mah pencaran tinu 7 tadi teh ta. Jadi 72. Ayeuna meureun 72.000. Sekarang kiamah sama dunia ge. Mungkin kudu diaji kurang. Bahaya ya. Kala ngadawuh Allah Ta'ala wa nahnu jeung ari kaula et aqrabu leuwih deukeut ilaihi kaitu siman min hablil waridi tibatan uratna beuheung nu aya dina beuheung. Hablil warid urat beuheung dah.
bahwa tamangkari Allah eta qaribun deukeut lana ka urang sadayana bidati kalawan dat Allah inda ahli syuhudi munggo ahli musyahadah lain ilmuna nu deukeut teh datna nu deukeut teh ari mah nu deukeut teh ilmuna ari datna jauh gitunya lamun datna jauh berarti pisah eta sifat tidak dat kira aku aya sifat yang celing yurangan aya bodas teu nerap dina naon hidung ngagogoler di jalan cederat di naon nu hidung teh kopeah pan rodul hadis ge kudu tetep dirajirin teu bisa dipisahkeun cokot hidung hungkul kari kopeah hungkul bisa bisa jang sing ingat catatannya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh nu dauqiyah di dinya teh makom bako mufasir disebut makom bako teh mana anu ahadiyatul jam'i wal farqi can lebih kadinya mah dauqiyah dirinya dina aqrabu ilaihi min hablil warid wa amma ahlul hijabi anapun ahli mahjub ta ahli mahjub ya anu hatena waekeun halangan ku agyar payakuluna mangka ngaromong itu ahlul hijab wa ari Allah eta qaribun deukeut bi ilmihi kalawan ilmu Allah wa qudratihi jeung qudrat Allah ila gori dalika nepi kalian tinus dicaritakeun ceuk ahli mahjub mah cenah ilmuna lain datna qudratna nu deukeut ceuk ahli mahjub eta mah Ek milu ahli majub ka ahli musyahadah milu enggak? Kalau mereka ahli majub, ilmu na jeung kudratna, ngan lamun ditanya ditulikeun kedar. Aya kitu ilmu pisah tina dat. Aya tu kudrat anu pisah tina dat. Aya kitu sifat nu sok ngancik dina sifat. Aya kitu sifat anu berdiri sendiri. Teu butuh kanu sejen. Perkara kodim anu butuh kanu sejen sifat Allah. Nyata butuh kan naon kana dat Allah. Sok talaah urang. Makom bakom mufasir eta teh aqrabu ila minal jawarib. Lamun can nepi kana makom bakom mufasir aqrabu ila minal warid bisa jadi ngahartian dohirul kalam jadi mujasimah kana. Engke Allahna antara beheung jeung urat beheung. Kaifa tasawwaru kumaha digambarkeunna naon ijab ayyuh jibahu mahalangan ka Allah naon saeun hiji perkara walallahu lamun taya Allah maka nama kabuktian anu judu kulli syai'in ayana saban-saban perkara kumaha digambarkeunana Allah kahalangan ku makhluk sedengkeun mun eueuh Allah mal aya makhluk teh sok talaah urang. Berarti malah mah kudu di mana ningali makhluk teh kudu inget ka Allah. Kudu nekatkeun wujudna Allah. Sabab lamun Allah mal aya makhluk teh. Mun Allah bapa aya anak mah. Wah. So. Aya bapa teh sabab aya anak kan. Mun aya anak betul bapa. Aya anak aya indungna. Mun bijil kira bolahan batu. Itu indung sanajan teu apal indung jeung bapana lamun aya jelema cantu itu bukan indung jeung bapa kasawan kupikiran urang ya jelema aya ngan teu boga indung jeung bapa kasawan ku urang malah megogodeg teu ngarti akal engkau cenah tuh ilungan tapi ayah udah gimana sih bijil kena tangkal kai gimana itu ngejelma bijil kena tangkal kai itu tinggal batu nanya kergaji mantek lah saya minal insan dihajarin gitu ternyari kenyontohan ada watsur anu salibah ada watsur kuli anu salibah la syai'a minal insan dihajarin. Hiji perkara jeung manusia teh eta batu. Ini manusia bijil tina batu. Atas tadala sehingga menjadi dalil bihi ka Allah sa'al musyahiduna
anu nyaksi kabeh alal asyai kana pirang-pirang perkara. Sebab Allah makhluk jadi aya, maka Allah dijadikan dalil kana perkara. Jadi dalilna aya makhluk teh sabab aya Allah. Ari mahjubin mah dibalikeun, dalil aya Allah teh sabab aya makhluk. Duh. Nya aya sabab padeuri. Ki Umar teh jol ke masjid. Datang deui Ki Bakar. Nah. Cenah eta Ki Umar datang teh ku sabab Ki Bakar. Ah, iya. Aya bapak teh ku sabab aya anak, karena tidak. Ari bapak jeung anak kelaban langsung dijieuna. Kalau bapak ari ieu dibalikeun, ayana bapak teh ku sabab aya anak. Oh, mainnya. Paling ge ayana anak teh ku sabab aya bapana gitu. Ku sabab aya bapak jadi aya anak. Ki cari kurang anak lahir ti bapak atau bapak lahir ti anak. Kalau aku orang itu sokulah. Kalau ada Allah Ta'ala. Awalam yakbi nate cukup. Dirobika kalon pangeran anjen. Non annahu sanyana Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara. Eta syahidun anu nyaksian. Kalau askota lamun ngagugurkeun musannif labdo kullin kana lapad kullun. Lakana tang kabuktian itu kaul eta adhara leuwih dohir. Di padatil umumi dinamaedakeun kana umum. Wal qasdu jeung ari tujuan bihadal kalam ku ieu kalam eta al mubalaghatu ngabangetkeun. Namun dieuweukeun lapad kuluna eta cenah leuwih bener, leuwih hebat. Makana wujudu syai'in teu kudu make kulun cenah. Ngan maksudna ku eta obrolan teh naon? Mubalaghah ngabangetkeun. Gitu. Pokona kabeh makhluk Allah menjadi sabab karena wujudna Allah, tapi makhluk anu jadi tapi Allah menjadi sabab karena wujudna makhluk. Gitu. Binapil hijabi dina ngaleungitkeun hahalang malaya duru mangkan teu matak madarat man qadmu hadal wajhi ayana ieu jalan eta bi maknal wajhil awal kalawan makna anu kahiji tenanon makna anu kahiji ge make lapad kullu syai'in sok tenanon wa ba'duhum jeung ari sawarehna para ulama eta asbatan netepkeun itu ba'dun at-taghayyur kana robah bainahuma antarna itu wajhain bima kusab perkara fiil tabdina itu mah kafatun atau kulfatun ari pepertihan ya ajaba kaget pisan ya ajaba disebut ya ajaba kaget teh kaifa yadharu kumandahir non wujud bil adabi dina Allah kana dohir wujud dina Allah macam aneh ya. Dan al-adama karena sana awe eta dulumatun poek. Wal wujud dari wujud eta nurun cahaya. Wa huma ta'ari itu adam jeung wujud eta didani lawanan duanana. La yajtami'ani nu teu bisa kumpul duanana. Ari adam jeung wujud teh mani ujamin mani hulu. Palawanan eta teh. Jadi ari wujud teh lalawananana eueuh, ari eueuh lawanan wujud. Ieu teh maknana nakid cek logot nu akur makna bid cek logot nu akur maknana jeung nakid cek istilah. Teu bisa kumpul wujud jeung adam. Allah bareng cenah jeung makhluk aya aya jeung eueuh bebarengan. Riki Umar aya berarti teu eueuh. Riki Umar eueuh berarti teu aya gitu mah. Punya Umar aya, nya eueuhnya aya. Kahar gitu. Atawa eueuh henteu, aya henteu, karep henteu. Seperti pae jeung hirup. Ari Mang Umar teh pae hirup cenah. Hirup henteu, pae henteu, eta mah bahasa anu unggul. Disebutkeun teh hirup pada teu kanyat kita macul. Disebutkeun teu pae pada can kanyat dikubur da ngamekan keneh yang teu bisa walakaya gitu. Itu mah bahasa teu pae teu hirup teh bacaan. Nyatana mah mun teu hirup pae mun teu pae hirup. Allah wujud makhluk eueuh nu matak mukhalaqatul ilawa isi. Allah beda jeung sakabeh nu anyar. Anu anyar teh mah makhluk. Kudu lamun ditanya kudu apal kumaha bedana Allah jeung wujud jeung makhluk? Si sok jawab kumaha?
Namun jalma nu maripat ditanya kumaha bedana Allah jeung makhluk. Gampang. Ari nu geus paham mah. Allah mah aya, makhluk eueuh. Tah kitu ngajawabna teh. Tuh paham di pernah aya cenah ku panon. Oh cek panon maneh aya teh cek kateuing eueuh maksud teh. Namun Allah aya makhluk aya, musyrik kedengaranna. Bisa ditanyakan? Eta untuk jawaban anu marifat minta. Namun tu bisa ngajawab beda nama asa nyahuan Allah eta mah. Kumaha jang bedana Allah jeung makhluk teh? Asa nyaho aya ngan jalan beda we. Asa nyahuan Allah eta mah. Seperti jalan teh nyaho kuda. Teh nyaho kuda, teh nyaho domba, cenah beda kuda jeung domba. Aya ucing geus disangka kuda. Tapi lamun nyaho kana kuda jeung nyaho kana domba mah, apa bedana? Kuda mah jangkung, ari domba mah kemek. Itu. Naon deui? Loba bedana mah bukan nama. Tak ka Allah dikitu, kumaha bedana Allah jeung makhluk? Allah mah aya, makhluk mah eueuh. Eta geus bener. Terus ditanyakeun deui. Kabeh jero deui ngajawabna. Dina marifat am keneh. Kumaha bedana Allah jeung makhluk? Ari Allah mah teu kakeunaan makulat, ari makhluk mah kakeunaan makulat. Eta geus bener. Eueuh bahasa di luhur ayeuna isukan engke gejireun tukangeun. Oh bahasa kitu ka Allah da teh makulat. Makulat teh ti Allah teh dicabut ku sifat salabiah. Sifat salabiah teh pan kidam, bako, mughalabatul hadisi, qiyamu bin nafsi, wadah niat. Oh, tafakuran urang. Dicabut makulat kaifa. Makulat malakat. Makulat aina di mana Allah? Di mana mah eta mah pertanyaan kekenaan makulat. Nu aya tempat mah bisa ditanyakeun di mana Ki Umar? Sabab Ki Umar mah butuh kana hiya jihad pikeun ngancik. Namun Ki Umar teu butuh kana hiya jihad pikeun ngancik teh teu arti ku akal. Mata lamun ditanyakeun aya ari Allah mah teu ngabutuhkeun kana tempat pikeun ngancik. Nah mata itu bisa ditanyakan di mana. Jadi makulat aina dicabut. Kusifat naon sih? Nah, kusifat qiyamu bin nafsi. Ari qiyamu bin nafsi teh teu butuh kanunyeun jeung teu butuh kana tempat dikeun ngancik. Kitu mana nama? Eta jawabanana. Tapi lamun cek ahli tahqiq mah lain kitu, ahli marifat. Kumaha bedana Allah jeung makhluk teh? Ari makhluk mah jirim jisim, ari Allah mah dat. Das itu ngejawabnya. Ari ahli marifat. Dan ahli maju mah bisa ngejawab gitu mah. Kacang kapangin datna kan. Ari Allah Taala mah dat, ari makhluk mah paling jirim atau jisim. Geus kitu bedana. Amkai payas butuh atau na kumaha tetap na hadisu anu anyar ma'aman sartadat anu lahu untuk peituman wasbul kidami ari sifat kidam rek kumaha anu anyar cenah bebarengan jeung sifat jeung dat anu kasifatan ku kidam deui Allah Muhammad bapangi jeung Allah itu Muhammad ya Allah teu arti. Nya di hadrat Allah ya Muhammad. Asupnya Muhammad jeung jirim nu ieu ka alam qadim ka ditu. Ah bisa. Di nu qadim mah jirim. Di qadim mah tempat la sihata wala zamana wala makana wala hududa. Ari jirim butuh kana hiajiat pikeun ngancik. Butuh kana lolowong. Lamun jirim asup ka masjid butuh kana lolowong. Butuh, kalau mentaya lolong bisa asup mah. Ada di Allah, ayat tempat, saya. Ayat lolong, saya. Batas la jihata, jihad, wala zamana, zaman. Zaman di Allah mah, ayeuna isukan engke. Segitu di hadrat Allah. Eta mah dimulki, aya engke isukan, ayeuna sok kapoekan ka ibunan.
Mun biji panon poe berang disebutna, lamun surup peuting. Lamun haji 30 peuting, 30 peuting sabaraha ngaranna? Sabulan, lamun sawindu, lamun satahun sabaraha? Enggak keur dihitung. Ari di malakut, ulah di dunia, di malakut teh heula. Malakut teh hadis. Lantaran lain caang ku panon poe, ari malaikat ngolotan da. Sugan Israfil teh kolot batan Jibril. Nang sababna? Waktu di malakut mah Jang. Entah ya isu berang ayeuna isukan matak malaikat mah teu ngolotan. Aya waktu mah di mulki, di malakut mah teh ya waktu matak malaikat teu ngolotan. Naon sababna? Caang mah lintina panon poe, malaikat ada di malakut mah. Caang di mana? Caang tina nur. Caang tina nur sifat Allah. Ari panon poe masuk surup, ari sifat Allah sok surup dara. Nah. Mantap sih Jang, ingat Jang. Caang na urang ke dikubur teh. Caang kunaon cing? Nah, caang ku panon poe lain. Caang na ku nuru iman urang ieu tah. Lamun iman aya nuran dikuburna caang, lamun iman eueuh nuran poek dikuburna. Mantap peribahasa doa sing dicaang parangkeun di alam barzahna. Ari jalma nu maju caang moal dikuburna. Moal. Poek hate ayeuna yakin ka Allah bari poek dikuburna ya poek nya. Tuluy didoakeun ku budak anu soleh. Budak nu soleh teh budak nu mana? Budak nu iman anu geus aya nuran imanna eta budak nu soleh. Ngadoakeun ka bapana anu poek dikubur di ditu. Cang-cang tiang dari poek ting. Dari poek pisan mamurnan. Eta mah jam kukur. Dia sarang-cang tiang. Di center ku didoakeun ku budakna tah. Hatena teh nyenter ku ditutu. Nuru iman we di budak teh nyenter ka warja ka ditu. Matak beuki caang. Aduh, beuki caang euy. Nah, waladun solihun yad ulah. Nu matak aya nu kapendak ku Kangjeng Rasul. Poe ayeuna Rasul jarah ka eta makam katingali ku Rasul di barzahna si eta teh sareng-sareng tihang poe. Jadi ramyang-ramyang gitu. Damureunna tajalina mah usam di gitu. Ramyang-ramyang. Noh ari isukna deui. Jadi caang ngemprai. Kunaon ieu teh? Oh, si oreng teh budakna keur ngadeg poe di masjid. Ngadoakeun bapana. Budakna muka sapa? Nyenter ka barja ka ditu jadi caang. Lamun budakna poek ngadoakeun anak caang mah ka ditu. Oh, di center ku batren batuan mah poek. Mantap lamun doa mahjubin mah eta mah hitung dicaangan ku batren batuan. Poek kena wae euy. Caang-caang 2000 nu tahlil we teh caang-caang kubur. Naon sabna nu tahlil mahjub kabeh eta. Hatena. La sadikiru subhanallah subhanallah la ilaha illallah wallahu ahad gitu mah. Dibaca kulhu poe katena. Dibaca zikir la ilaha illallah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu. Dibaca ku manehna, tapi bari poe katena, caang dikubur. Moal manyaan. Poe kene wae. Entak urang anakna teh sing diajar tak sing nyaan taroki jeung suluh kardot Allah. Karunya aing ka bapa anu mekelan teh. Namun hatena terikat caang, bapak mawa iman, mau bisa nyaangan bapak yang di masa. Daya di barja. Nah, jang waladun solihun yadullah eta. Pan aya waladun solihun lain je waladun yadullah begitu supaya anak kan. Jadi kudu walad nanti anu soleh. Tadi waladun solihuna lain sok ngiriman dahareun waladun solihun teh. Waladun solihun teh budak anu imana aya nuran iman sahih dina keterangan al imanus sahihu nurun tuan ari iman anu sahih teh cahaya
Nah, jadi aya caang dina hate. Muka siapa caang teh beh dieuna? Beh dituna tajalli. Eta muka siapa? Anu ramyang-ramyang aya teh beh dieuna. Aya. Mana iman ilmu yakin? Aya teh caang keparetetan caang teh kelas ieu namanya. Aya bin sok caang mangsan. Caang tangsihan dina caang berang. Aya, dina ilmu yakin ge jang. Geus aya nuran saeutik mah. Kabawa imana ngan buhan iman bapak urang teh hana jadi ramyang-ramyang di kuburna. Oh. Dicaangan ku didoakeun ku urang nu imanah kul yakin. Ngemprai ka ditu teh. Kabarjang teh. Itu dosa anu loba dibawa ti dunia teh. Nah hudang di kubur teh beak awa dihampura kabeh ku Allah. Sabab naon? Nah iya anak di dunia mustajab doana. Maka kurang zikir sing nepi ka wusul, sing nepi ka makom mustajab doa. Ngadoakeun sorangan ieu teh mustajab, kalau ngadoakeun batur. Suka doakeun orang batur muga-muga anu batur. Jang diajar tarokikeun hate sing nepi ka mustajab doa, ngadoakeun diri urang, ngadoakeun batur ge mustajab. Istighfaran diri di hate urang, lamun istighfar geus mustajab, istighfaran inung bapa ge mustajab. Istighfaran diri sorangan ge teu bisa, istighfaran diri batur kumaha? Eta mah aya istighfaran ka ditu ka batur sadaya eta mah bahasa hungkul diajar. Gitu, bahasa hungkul. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Eta teh ciri urang makhluk sosial, nyaah ka sesama muslim, nyaah ka indung bapa gitu. Padahal menduka nya bisa jadi dihampura dosana batur. Oh, tergantung urang nu ngadoakeunana. Istighfar geus mustajab encan. Keur istighfaran diri sorangan ge teuleungit dosana. Istighfaran diri batur. Keur ilmu urang mah, tapi kalau dicaapkeun ke batur. Atuh ulah cenah ngadoakeun, doakeun batur ge sugan we aya nu saangan doa urang teh. Ulah frustasi, ieu mah dina sabenerna mah aing istighfaran diri sorangan ge pedikeun ijabah. Ayeuna istighfaran diri batur. Matak ibda binafsi batur mah. Atuh ngadoakeun batur entong henteu kok. Alus didoakeun teu naon. Itu ngadoakeun batur. Ngan sabenerna ceuk ilmu urang lamun kuring ieu teh bisa mustajab dina istighfaran batur ge ieu teh moal matak jadi dangdanan. Sabab keur diri urang ge teh jadi dangdanan. Ya anang hadisa karena sehina nu anyar eta batilun batal. Wallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala eta hakun hak. Wal batilu jeung ari batal eta la yasbutu tetep itu batil. Madhuril haqi sarta dahirna hak. Kala ngadawu Allah ta'ala wakul jeung ucapkeun ku anjeun Muhammad, ja datang naon al haqu hak, wa zaqo maka ruksak naon al batilu batal. Innal batila sina batal eta kana kabuktian itu batil. Eta zahukon ruksak. Di mana datang hak ruksak batal. Di mana orang tajalli ka Allah, makhluk Allah. Batil teh makhluk itu teh. Recek arifin mah. Batil naonana? Batil wujudna, teu bukan wujud. Makhluk teh. Maka di mana orang tajalli ka Allah, ka makhluk. Abdahiru mangka ari anu zahir. Wasabitu jangan tetep. Wa ari tu zahir jeung sabit eta al-haqu ta'ala Allah ta'ala. Lal kawana lain makhluk. Wa mabada jeung teu pertela. Ila wajhal haqi angin jalan Allah. Bahwa ari Allah eta al-mudhiru nu ngadahirkeun. Wa dhahiru jeung anu zahir wal mawjudu jeung mawjud. Nu ngadahirkeun makhluk Allah, anu zahir Allah, anu mawjud Allah. Nu wujud teh Allah. Nu zahir teh Allah, nu ngadahirkeun teh Allah. Makhluk teh kasifatan ku mudhir, ku zahir, ku wujud. Ingat. Duna
kullil madahiri lain sakur-sakur anu dohir. Lain sakur-sakur tempat dohir. Duna kullil madahiri lain tempat lain sakur-sakur tempat dohir. Ari makhluk mah tempat dohir. Ari Allah mah mudhir, jeung dohir, jeung maujud. Ieu mah tempat dohir dianggap mudhir, dianggap dohir, dianggap maujud. Salah. Sing ingat, makhluk mah madohir makhluk. Wa ta'ajubu jeung ari kakagetan al-madhkuru anu ditutur eta nasiun timbul min golabati syuhudi dina kusabab ngalindihna musyahadah. Kulantaran dina hatena musyahadah mangka nu kasaksi teh Allah hungkul makhluk mah teu kasaksi wujud. Lain nausnya itu syuhud. Jika qawiya di mana-mana kuat itu syuhud. Namun musyahadah kuat alal abdi di si abdi idmahalat maka ruksak naun al aqwanu pirang-pirang makhluk. Ruksak aqwan dah. Namun dina hate orang musyahadah geus kuat maka hate bakal panah ti makhluk. Inadrihi dina paningalina itu si abdi. Wa pania jeung panah si abdi an hatina itu akwan bil marroti sama sekali. 17. Hikmah ke-17 mataroka teninggalkeun. Minal jahli tina bodo saean saeutik oge sahaman jalma aroda ngarepkeun siman ayah disa kana nganyar-nganyar siman fil waqti dina waktu weroma kana lian ti perkara adharohum anu ngadohirkeun ka itu masalah Gusti Allah tihi dina itu waktu. Mataroka minal jahli syai'an man aroda ayah di sapil wakti gueruhu adharullahu bihi sampurna bodona jalma maksudna mataroka minal jahli syai'an teninggalkeun bodoh seutik oge berarti sampurna bodona urang. Sampurna bodona jalma atawana banget bodoh kurang begitu ya. Banget bodoh jalma nu boga karep pinah tina perkara nu ku Allah didohirkeun dina ta perkara. Juga tuh buka kahayangnya sakepung. Ku Allah dijadikan tukang soleh yang jadi tukang siridit. Dina eta waktu teh manehna ku Allah teh dijadikan tukang tani hayang jadi tukang dagang. Tuh, nu kitu. Eta kana banget yo, Allah Ta'ala teh ngersakeun fakir ka eta jalma. Ke dina waktu dikersakeun fakir ku Allah, hayang beungar. Begitu arti wae. Da ieu hikam teh teu artian. Aduh, aing ulah boga hayang gitu teh. Aing lieur cenah ngaji hikam, tak koe anu anu puyeng ngaji hikam. Aing ngaji hikam teh sok puyeng cenah. Iya kiai sepuh. Papangi jeung akang, jangan nyawa merusuk ngaji hikam. Abdi macam mau ngaji hikam sok puyeng. Jadi kur cagur ge puyeng nya Kang. Ini ngapuyeng di sini. Waduh. Nah, sehingga abdi mesti balik, lamun puyeng abdi mesti ngaji hikam jadi cagur. Kerja jadi puyeng ngaji hikam. Kumaha cenah. Ayo lah dia ya, jangan ya. Diartikan tahirul kalam. Patak paingan Imam Syafi'i mah temen ta cager gergering. Balas pinter teh ari urang. Urang mah yang pinah teh dianggap pinter mah yang pinah. Kerja di tukang tani, jadi tukang dagang. Wah pinter teh jelema teh gede kahayang berarti. Tur cita-cita. Ari cek arifin mah bodoh eta teh jelema teh. Nu pinter teh yang pinah. Imam Syafi'i, kira gue belegok Imam Syafi'i. Umur 7 tahun katalar Quran, Imam Syafi'i. 10 tahun katalar muato Imam Maliki. 15 tahun diidinan istihad ku guruna. Orang umur 15 tahun can diidinan maca albiha dan ku guru. Can diidinan muruk takrib azan 15 tahun. Itu mah diidinan istihad ku guruna. Muato Imam Maliki, hadis-hadis sahih dicatat ke Imam Maliki, ditalar ke Imam Syafi'i, katalar kabeh umur 10 tahun. Menyebelak Imam Syafi'i. Kemen tapi Imam Syafi'i.
Kering, ripuh Imam Syafi'i. Nepi ka darah ngecelakan. Ditandian ku bokor, jabana alif kitab ongko. Minta cager Imam Syafi'i, itu balas pinter. Jadi nucuk mahjubin pinter teh. Belegu gitu. Cek ahlu tahqiq. Anu cetak ahlu tahqiq bodoh, cek mahjubin pinter. Kembali ketempuan anak mahjubin. Yang tercager Imam Syafi'i malah ngadoa Imam Syafi'i mah Gusti upami Gusti ridona ka abdi teh kudu dina kaayan abdi teh teu damai kamihan deui panyawatna Gusti ngarah Gusti langsung ridho ka abdi. Sanggup ngadoa kitu urang gergering minta ditambahan penyakit alah atuh urang mah ulah-ulah ngaras heula atuh da pinter Imam Syafi'i. Kurang keur dijadikeun jalma fakir Gusti. Upami ridona Gusti abdi kudu fakir mah tamahan deui kefakiran abdi. Itu sanggup ngadoa gitu balas pinter. Eta teh balas husnudon ka Allah. Da urang mah kanyang kabodoh ka Allah teh. Ku Allah teh dijadikeun jalma fakir. Kumaha cek urang? Duh, aing teh salah terjadi sama fakir, pangkat bukan duit aing ke rumah santren gitu. Coba aing dibenarkeun. Oh, gua Allah teh anggap belegu geuning. Dia anggap salah Allah nakdirkeun fakir ke mana enak? Dia anggap salah. Ari nyalakeun pinter bodoh teu belegu gitu. Allah teh maha uninya. Allah teh anu uninya kana akibatul umur. Allah teh anu uninya kana hakikatul maujudat. Allah tara dolim ka abdina. Urang teh sok salat abdi Allah. Dijadikeun fakir na taun eta, menta beunghar, sareng teu percaya ka Allah. Salah Gusti. Kudu nama abdi teh dibeungarkeun itu. Nyalahkeun ka aing. Menta beunghar teh salah berarti anggap. Ye, jang, nu hayang pinah teh nafsu teh adu nafsu. Lamun hate anu makrifat maka Allah dijadikan fakir. Lain mikiran kudu beunghar, aing kudu sabar dina fakir. Gitu paling ge. Kurang lamun dagang rugi sok mikiran beunghar, mikiran sabar dina fakir. Dagang ke Jakarta rugi kumaha sangkan aing untung, mikiran ada untung. Padahal Allah dicekersakeun rugi nu pangheulana kudu dipikir mana cing? Kumaha carana aing ngarah bisa sabar sangkan lulus dina ieu ujian. Sanggeus itu kakara ka Allah minta untung. Yang lain minta untung heula. Jadi ingatna kana bagian urang, saya ingat kana hak Allah. Ari hak Allah nancing. Urang kudu sabar, diuji kudu sabar. Lain mikiran aing kudu dong neangan ilmu ke pesantren. Aya naon jang? Aduh, Kang abdi terugi. Sieun teu bisa sabar. Sabab naon? Kewajiban abdi dina ieu rugi teh kudu sabar pan. Sieun teuing abdi teu bisa sabar. Berarti lamun teu bisa sabar, teu bisa nyumpunan hak na itu waktu. Dituntut ke di hadrat Allah. Padahal diteuing masalah untung mah eta mah. Yang lain terus datang. Kunaon jang rugi wae Kang. Kumaha untung. Ajengan dipake talenan. Kagak untung teh itu nih ajengan itu. Aduh, dipake pangajul gini kan. Empat jam pamaledog. Ngalabuah blower. Ada guys. Hasil mah tinggal akan maledog. Antep ke rumah air ngulung buah atok. Ladai kira ajengan di jentalenan nih. Di mana mata ajengan anu cerdas mah di mana ya jalma ngurihit minta maju dagang tina sabab untung. Geus sareunkeun ka Allah Gusti nyangakeun ieu jalma teh. Kumaha we saena mung Gusti dirugikeun rugi karep teuing. Nu penting dijadikeun jalma salamet teh itulah. Gitu. Mending didoakeun cenah salametnya. Lamun urang hayang naon hayang untung, ha aing didoakeun untung. Mas kawinna lebih ka dieu. Aduh, sharing itu mah di hadrat Allah. Sharing sia peta, sia metak inget ka aing teh gara-gara maneh ajengan. Dibere doa mustajab, non bedana sia jeung Bal'am. Kan Bal'am kayak gitu. Datang Raja Dolim.
Raja kiai doakeun cenah trek perang gitu. Itu utusan raja Dolim. Cakekan ku raja ku Balaam, mau kehead siapa aing. Aing teh balad Musa, Nabiullah Musa teh nya aing kudu ngalawan Musa. Mah balik deui. Dari anu bedegong sok kitu we, datang deui dicarekan. Carekan deui, datang deui. Teu beunang we Kiai Balaam. Kiai Balaam teh muka sapahna jang lamun nempo makhluk parat nepi ka aras Kiai Balaam. Jadi rohanina ningali ke aras. Balaam teh santrina teh wadah mangsina 12.000 lain santrina. Baheula mah pan sok make mangsi ini. Cocok kita. Hiji wadah mangsi teh sakuduaan geuningan. Meureun tarohlah hiji berarti 12.000. Gawena naon? Muruk ka masjid, balik ka imah. Di imah lain nonton TV, riadoh deui Balaam. So, datang ke imah, riado. Anyit ke madrasah, muru. Muka sapa, Balaam. Matak datang Raja Dolim yang diuduhakan, bisa dicarekan. Kulantaran itu benang, wahai Balaam. Ayo nama cara ke pemajikan anak ke dapur kan. Setan katanya bisa gitu. Tuh ke pemajikan, Bu. Dia teh ya hadiah di Kangjeng Raja. Naon cenah teh? Iya cenah perhiasan sabaki pinu intan berlian. Aduh, atuh cenah nuhun dia saraki aing sahirup pernah nguli gunung kieu. Gitu mah. Bebeja katarogian. Kang, doakeun cenah itu Raja Dolim. Disebut Raja Dolim berarti raja. Cek raja doakeun cenah rek perang. Ieu cenah hadiahna dipasikeun ka abdi. Cek raja, wih, ulah ditarima. Oh, gua abah kudu ngalawan Musa itu ya. Cenah mainnya cenah dah. Kata macuri, pemajikan gogoleran, pemajikan Balaam. Saumur hirup dia terpangulikeun nu kieu pun abdi teh cenah. Oh, da teu bukan naon jidmah gawean Balaam. Ku nak pemajikan setan oh. Lantaran ningali istri ketegal Balaam, waktu cenah lah kembali cerita nyawan, iya batur mah ngadoakeun. Ngadoakeun Balaam. Bagus sok pakai atuh cenah lah, geus aing ngadoakeun di kamar. Ngadoa kamar, di kamar. Sakali ngadoa eta Balaam ngolol panona Balaam. Astagfirullahaladzim. Langsung ku Allah Ta'ala ditegur, kagok belang berontok, oh gerjel mah. Nolol panona ngadoakeun deui wae. Itu Raja Dolim perang jeung Musa, aneh Nabi Musa. Dari zaman Nabi Musa kan. Kiai Balaam waliullah tadi. Cek balad Nabi Musa. Woi cenah oi raja jadi kuat nu soreng Balaam kiai itu kan. Habis mulai istijrah desa Balaam di dinya. Dicabut kawalian Balaam ku Allah. Diberikan ari Ashabul Kahfi sare di guha. Pemuda mung milu doraka nepi ka nyingkur sare di guha ditungan ku anjing nu ngaran Cipir. Ari ieu waliullah ngabela nu dolim. Cek Allah geus aing cabut kawalianana. Bikeun ka anjing nu ngaran Cipir. Anjing ka surga, wali ka neraka. Wah, kade sing hati-hati sia. Wah, kena geus jadi wali sia. Wah, aing kana istighfar we cenah lah. Kira-kira buka obat merah di kerut, anu ping-ping di kerut. Ceruk kita menjawab. Karuna Balaam aduh. Jadi kuat perangnya tuh. Sanggus gitu ngadu-adu Balaam, ngamai letahanan di kana dada Balaam. Aduh, paur. Terus ngadoakeun Balaam. Jadi mata waliullah mah bisa digelokeun kana maut kubur. Enggak mah. Anu teu bisa mah para rasul, para nabi maksum betul. Kumaha cenah Balaam? Wah, santrina mah loba keneh jan. Ngajina pinter keneh ngajina mah. Dicabut ilmuna mah. Eta mah cangkang sarangka tuh.
Hari bedognya coklat mah da mau bisa walak aja. Ingat Mas Sardam. Mas Sardam teh jawara kaot. Mah Ikit, Mas Sardam. Di lembur akang di ditu. Eta teh keur zaman keur mama barang sumbing teh kadinya eta jawara di dinya teh Mas Sardam Mah Ikit. Ngomong babi teh kesorangan. Ngomong moro babi gini kan, batur mana raih ke badak. Nah, Mah Ikit mah cincing we celina bandingkeun pae. Coba luar biasa. Mas Sardam ku santri sok diarintit, puting teh. Majong, kana suhunan. Latihan main ponan. Bedog digantungkeun di luhur. Maju jajaten jeung Mah Ikit, Mas Sardam. Bagelama lain mortas nuang geuningan ku ieu areuy sok dibubukeun. Puyukeun kana cai teh rek ngalauk zaman baheula. Kumaha Ikit teh ditua atuh teh Cimedang teh. Ngarek di ala laukna. Kumaha Sardam disimpangkeun monyet teu paraeh. Laukna mah teu paraeh teu. Waduh si keher cenah. Ditanya ku akang geus tereng mau terjadi geus ngap-ngapan seperti bisa ini Mas Sardam nanya. Geus jadi pemuda kan, geus jadi santri. Mah, kunaon cinta ieu mah teu bisa nanaon. Aduh cenah jang. Aya cenah ari amalanna mah inget keneh cenah. Meureun ieu mah sarangkana cenah. Ari bedogna ka mana? Kumaha mah ku Cibantar bare teh cenah. Cik cenah ka dia cenah urang di Kapartu. Bawa ku mama di mandian di walungan cenah jeung Mas Sardam Mah Ikit. Terus di mandian teh ku mama ngajaran moro cenah mau bagong palah naik pangluhurna cenah. Naik cenah. Nah cenah aing jadi arwah ilmu teh. Sangos di mandian teh oh jang cenah. Dibacakeun ge temem panen geus cenah. Kari sarangka daungkul. Cabut balan begitu. Ada jangan sih. Itu teh gambaran balan. Datang di jalma, hayang usaha minta didoakeun. Itu geus pasrahkeun ka Allah. Tong digugu ka hayangna teh. Gusti salametkeun ieu jalma. Geus sakitu we. Eta mah salamet mah. Lamun ieu jalma sababeunghar bisa jadi eling beungharkeun sing maju usahana kan gitu. Ari ngaran salamet mah. Kira-kira sih mau lah dibangerkeun mah cilaka terus pakir jeung enggak saya pakirkeun terus maju. Begitu. Lamun urang nuturkeun ka hayang manehna sharing jeung urang. Naon aing kabagian duit nanti di akhirat kudu kabagian tunggu-tunggu. Tadi dinya kudu cerdas jadi kiai. Lamun urang nuturkeun ka hayang sejalma cingtung balam urang teh. Di jalma teh kira-kira alus agamana lamun dituduh meneudi doakeun ku aing sana maju. Can katingali korenah nih. Gitu jang. Balam pinter kene ngaji nama ya. Sandrina lo kene padahal kawalian lo bisa dicabut ku Allah. Dibikeun ka anjing ngaran Kitmir. Urang mah inget teh kadinya. Anjing ngabela bener dikasurgakeun ku Allah dibere pangkat wali. Wali ngabela salah dikanarakakeun. Sahinana urang kajenting gede dosa tetep ngabela mah kudu kana bener. Mata kalau mun aya hate anu condong kana bener jeung condong kana salah, sanajan dina migawe salah oge tetep kudu mihak mah kana bener. Aing teh salah ieu teh ngan ka dieu teh jurungku nafsu we teh. Tah kitu kuduna minimal nafsuna lawa mah di mana doraka ngaku salah. Ngalamun dina dosa bunga tah ieu amaro eta mah nafsu kapirin. Bahaya. Iya duh, mataro kaminal jahli beureuss ya duh. Urang geus pagawean urang. Teu boga duit sok hayang boga, mun gering sok hayang cager aduh Gusti. Teu bisa, aya mah diajar sedik-sedikeun. Aya lamun rugi sok hayang, aya mah hayang untungna, hayang nama eusan ditarik. Tapi nu leuwih diutamakeun bisa sobar dina rugi. Sing ingat hukukul awqat.
Lain ulah ngajalankeun syariat gering. Kajoro dina hate jero jaya hayang cager. Terus kurang ditamaan. Nah, jadi ayeuna mah lain karana ayeuna urang hayang cager tapi ngahormat adat ngajalankeun syariat. Tak itu ayeuna mah teu nafsu-nafsu teuing kana cager ngajalankeun syariat sabab diparentah ku Allah sareng ku kajurung ku kudu ngahormat adat. Nah gitu. Nu paling utama lain tatamana gering. Naon sawarna dina gering. Di mana tiba kana gering teangan ilmu anu hate sangkan kuat sabar nampi ieu ujian di Allah. Eta nu paling penting mah. Lain cagerna urang penting cager jeung sabar. Tar dipikiran hate sabar itu nu penting cager urang gitu kan. Eta teh hadun nafsi anu kitu teh ngaranna. Di dia ya, entah cina ahli tasawuf macam lah, sina urus dunia mau maju cina, terbawa kahayang, lain terbawa kahayang. Ngan tapi datena ke Allah, itu urusan hati, itu jangan. Lain berarti ulah upaya orang terboga, tuluy upaya neangan, teu disalahkeun ku Allah. Tapi kade sing ingat lebih penting, sajaba orang upaya terboga sangkan boga teh. Nu utamana pisan mah kudu sabar dina eta teu boga ta eta penting pisan mah. Teh kena naon berupaya ge. Teu kasup nentang hukmul waqti lamun urang berupayana itu sabada urang mentingkeun sabarna hate. Anu kasup nentang hukmul waqti mah pemikiran hate sabar tapi nu dipikir cager nagring atau untung ngadagang. Nah, eta nentang hukmul waqti, nentang ka Allah itu. Mu'aradatu hukmil waqti. Mal musahadah begitu mah, jalma nu kitu mah. Mentak perlu urang ngadidik nafsu supaya ulah tarik teuing hayang untungna dina nalika rugi. Tapi anu hayangna naon? Hayang sabar dina rugi, lain hayang untung. Tuh gunana Gusti abdi dibere untung. Lamun teu bisa syukur na untung seperti gunana rugi lamun abdi teu bisa sabar. Dina rugi teu bisa sabar, awal kehancuran. Untung teu bisa syukur jadi sarana kehancuran. Ini situ. Mama tak jadi maju hirup dua naon ge, maju jeung untung jeung rugi. Tapi lamun hayu urang sabar dina rugi, rugi eta mau jadi bencana malapetaka keur urang, tapi jadi sabab naikna derajat. Kemenangan yang tertunda muncul atlet. Eta didinya dirugikeun engke dina poe nu bakal datang diuntungkeun 10 kali lipat eta rugi. Kunaon dirugikeun heula? Diuji ku Allah lamun kuat sabar dina rugi engke dibere syukur ge dibere nikmat ge ku aing bakal pinter syukur. Nu bisa syukur, nu bisa nu sabar, nu bisa syukur. Sabab cek Rasul iman teh dibagi dua. Ditunakna syukur 50%, dina sabar 50%. Maka syukurna jalma saukuran sabarna jalma. Namun keur ayeuna menang nikmat, manehna syukur ngagunakeun nikmat dina anu dipikaridho ku Allah, tapi formalitas syukurna kaciri engke ikhlasna syukur mah engke di mana diuji bisa sabar. Lamun syukur nu kamari diuji teu bisa sabar, eta teh mudahana syukurna nu kamari. Sabab lamun urang diberi untung tulus syukur hakiki engke di mana kurang rugi oge aya nur ilahiyah nu ladang syukur kamari sehingga bisa sabar. Tah kitu. Mata nu bisa syukur, nu bisa sabar, nu bisa sabar, nu bisa syukur. Lamun sabarna ieu mah sabarna lain sabar hakiki, engke syukur ge mah bisa. Teu bisa sabar mah mau bisa syukur ge. Tah kitu jang. Matak mana Isra Mi'raj dina Amul Hasan teh lain Rasul tungara urusan dunia tuluy dibebenyokeun perahtas tungara manahna lain kitu manehna jang. Di mana diuji ku Allah jalma teh tuluy lulus ujianana ku Allah dinaikeun darajatna saperti Kangjeng Rasul diisrokeun jeung dirajkeun tak kitu manehna jang. Ieu mah Rasul teh Amul Hasan
maut we yo isra maut wargina maut ruy cenah diisrokeun jeung mirajkeun pas budak yang kepelendungan di bawah piknik ngahina bener ka Rasul teh jeung ngahina ningnya Rasul tu ngaraku aku anak tuh eta teh maknana pikeun urang jadi di mana diuji teh ku Allah urang lamun diuji kudu alus urang bere untung dagang aing kudu siap syukur lamun aing teu syukur ieu untung sarana bencana jadi modal pikeun bencana sok tingalikeun kubra kana rugi urang mikiran pina kana untung aing kudu sanggup sabar lamun sanggup sabar lulus ujian awal ingat lain sumber malapetaka ya rugi teh moal matak jadi hina moal matak jadi rusak diri orang sebab rugi tapi kemenangan yang tertunda ini nah gitu husnudonna da aya jalma anu munur ngawahan rek lumpatan nu cilaka mah munur ti jengkang munur ti jengkang silakan tak munur ti jengkang teh anu dibere baliat bisa sabar ti jengkang eta mah bener dibere baliat rugi dogong ke omok-omokon pemajikan ke carekon kod itu eta geus awal kehancuran eta mungkin di mana diuji ku baliat urang teh bisa sabar awal kehancuran mimiti rusak ti dinya urang singieun mata ahli tauhid mah kuat hati ngajang ilmuna nahi tadi dinya diberi rugi wah senang malutik hati aing diberi baliat naon sababna semakin gede ujian semakin luhur derajat di hadapan Allah lima cik ulah leungit motor aing teh leungit rem jago engko maju hayang kacida ujian hayang malah pun bisa mecenah eta daratan kajengan teh mung papangijeng rugi mung aya ujian eta mah sareng daftar sakola SD cek bapana teh Bu ieu mah ulah sina ulangan budak pasti mah ulah sina ujian meureun cek ibu guruna teh kan bae asal sanggup cicing jadi kelas 1 saumur-umur di mana hirup hayang maju kudu sanggup nerima ujian lamun sanggup aing nerima ngaharipan ujian ye naik derajat nah eta seperti tadi Isra Mi'raj dina amul hajan maknana lamun jalma diuji ku Allah lulus ujianana naik derajatna geus sakitu rek ujian alus rek ujian goreng ini tingalikeun sok tukang dagang yo sok rugi pun oh sok rugi sudah tapi dah diberi untung di ku Allah taala dina waktu-waktu datang diberi untung ku Allah kecil ngurangan hartana teh anu pinter syukur ya pengusaha kakangnya datang aduh Kang geus 1,3 miliar abdi rugi bulan ieu sing sabar we cing teh lamun sabar dirugikeun sarua jeung sodako 1,3 miliar oh nya cenanya kitu cing teh jeung mah mata kurangan harta urang tapi lamun dibere rugi urang teu kuat sabar mimiti ruksak ya jang ke dia ya kade sih nah gitu patah bisa tak ti atbaul qulub ti dokter HP dia menyeri HP datang ke dokter dadang salah ka ahli makrifat nyeri HP mah cager gersok ditamaan anu nyeri rugi teh tadi leungit nyerina terus ya teh 17 cirian kan kemana jam cirian sih kawin pire hikmah Ibnu Athaillah aduh terus bisa ini karasa ya mah tuh dicek metanya antir padian jadi itu mah seperti karasa tadi pas lebah dia waduh ganggu lagi ngajak jika ulah buka kahayang itu itu nanaon jang jadi keweta ini mah di mana diuji teh utamakeun hukukul awqat pentingkan hukukul awqat sekarang mah hukukul awqat teh babul usul jadi ahli ibadah suhudul minnah suhudul minnah mal usul ka Allah dijadikan jalma maksiat tobat mah mal tepi ka Allah menang nikmat syukur syukur mal tepi ka Allah dijadikan jalma anu menang baliat sabar
Gitu. Jadi KBG mau jadi bencana, dosa mau jadi bencana, baliat mau jadi bencana. Oh mau nikmat jeung salatna. Lamun bisa nyumponan hukukul awqat. Terus eta kesimpulan. Eta dipentingkan. Tidinya orang ngarayat usaha mun fakir tuluy neangan ngararancang hirup tapi ngararancang na hate kana kamajuan eta hirup teh ulah dibarengan ku hadun nafsi sing ikhlas. Tapi naon sing ingat ngahormat adat ngajalankeun syariat tah ingat eta teh. Lain nentang hukum waqti Gusti abdi teu boga air tuluy neangan sanes nentang hukum waqti tapi abdi ngahormat adat. Lamun teu ngahormat adat jadi kafir jabariyah. Cicing we teu boga ge cekikam ge mataroka minal jahli jabariyah. Maksudna mah ulah mentingkeun majuna tapi penting sabarna kitu jangka. Bae cara rancangan ulah mentingkeun ganggu ngariweuhkeun hate sobar. Bala sayang untung dina rugi nepi ka sobar teu kaburu ta eta nu dicacadna mah. Ari ngausahakeun sangkan untung sobar geus kaburu mah dipigawe teu naon-naon biqadril imkan eta mah nganiatna tadi ngajalankeun syariat ngahormat adat karena dipiwirang ku Gusti abdi teh lain nyumponan kahayang nafsu ta eta mah hebat kan sarua di nyatana mah kitu-kitu keneh lin ieu tah Ibnu Athaillah teh hebatna teh jang teu puyeng aya mah aya rek diterangkeun kitu mah nya matorkanna jahri. Faidah kana di mana-mana kabuktian soal murid si murid. Bihalin badaniyin dina tingkah nu bangsa badan, qalbiyin atau tingkah nu bangsa hate. Daya dumu anu teu nyacad kana itu hal non asar usara. Lajimahu mangka misti hukum itu si murid non husnul adabi halus adab tata krama ikhtiyari baqaihi dina berupaya tetapna itu si murid alaihi dina itu hal. Lamun kumaha jang? Lamun urang teh dikobdukeun sok ayapan rupa hate ini. Nah, lamun rupa hate urang sok lunglang lingling neangan sangkan jembar hate jalan represi jadi teh. Pas itu tah. Di mana ayat tingkah nu bangsa badan nu bangsa hate nu teu dicacad ku sara. Ari nu dicacad ku sara mah buru-buru pindah. Jadi tukang maling. Akeun wae da cenah teu tadi ulah boga kahayang dina eta mah da deui mah nu teu bertentangan jeung syara maksudna. Lamun anu teu bertentangan jeung syara kajadian nu tetep ka urang kudu berupaya nyumponan hakna eta waktu. Sanggeus nyumponan hakna eta waktu ngareret kana perintah syara ti Allah ngahormat adat. Sakara di dinya urang ngararancang sangkan pinah tina eta kajadian anu goreng kanu hade padahal goreng teh lain goreng cek sara cek kahayang nafsu seperti rugi dagang seperti gitu saya kena naon ngan ulah nepi ka ngaganggu hate ngajalankeun hukukul awqat ingat waridahu jeung ridho ikhtiari baqaihi alaihi waridahu jeung ridona itu si murid bihi dina kana itu hal kudu ridho mun dipakirkeun teh ridho aduh pahit wae ridho teh suruh roko biban kudu bunga rugi astagfirullahaladzim hesen ridho teh lain ridho kabeh ari sabar mah tiis teu keul teu kecewa teh sabar ari ridho mah bunga kumaha cenanya sangkan bisa ridho tingali akibatul umur. Urang teh rugi, ieu diuji, di mana diuji lamun lulus ujian rek ditaikeun. Ingat kana ditaikeun derajat ku Allah, ingat teh kadinya bae lah. Jadi bunga, wah aing ditaikeun derajat, ngan kudu sanggup ujian. Wah aing rek pindah ke SMP, ngan kudu sanggup ujian. Ujian mung atau yang pindah, cicing di kelas pindah. Tukang bas. Cek Mang Umar digawe di uing 100 poe sabab naon nyun imah kuring teh 10 kali 25 meter. Tukang bas teh ceuri kunaon lila teuing digawena
cik tukang bas bergu kita pinter bergu nu pinter mas seri dititah lila non sabuna buruhanana mantak lila ge lebih gede nah ini katanya ujianana di mana pahit ya lebih gede buruhanana matak mangi ujian gede teh bunga sabuna rek gede buruhanana ya makalah mental leutik itu doain becuna Pak Este doma tiap anak hayam belum legu gitu jaman hatta yunkilahu sehingga mindahkeun ka itu si murid insyaallah Gusti Allah anhu tina itu hal kayak jadi pinahkeun ku Allah geus kudu pinah manjang faida kana mangka di mana-mana kabuktian si murid eta mutajaridan anu tajrid wa ta'ala ko jeung cumantel non kalbu wa tina itu si murid ditakasubi kana kasab atau kabuktian si murid eta pison akin dina ieu pagawean patukangan tukang bas tukang tani tukang dagang gitu patukangan tukang daun tukang sol eta leuweung jadi tukang tiridih dia jadi tukang daun hayang pindah ieu nu dapereus mah jang aduh pison akin waroda jeung ngarepkeun itu si murid teh al intiqala kana pindah anha tina itu sana ligeriha kana itu sana wajib tukang daun jadi tukang sol atau cenah kana mangka kabuktian itu si murid eta qalilul adabi saeutik adab tata karama ma maulahu sarta pangeran itu si murid sul adab itu aduh pahit cang lebah dia mah matlab jirian ge kontrol ahli sing bener can kaharti riado deui terus puasa 100 wae gitu naon can ketepi-tepi aya daun kiah di dia teh hese tingkeun ya hikam nomor 20 ya jahilan tingkahna anu bodoh teu nyaho bimakana perkara yunasibu anu mantesan itu mah hadratahu kana hadrat Allah teu nyahoan kana perkara anu mantesan anu pantes di hadrat Allah matak geus husnudon ke jang husnudon ka Allah teh di mana orang tetap dina syariat dina syara ngajalankeun bener cieun ku doraka hate eling ka Allah sakur perkara anu datang ka urang meunang milih Allah pangalusna pikeun urang ceuk Allah geus kitu aing teh hayang ngobonghar da geus pangalusna ceuk Allah sia mending keneh bapa maneh mah fakir kahayang mah jadi anak ngobonghar ngeuning bapa urang teh ka sajiudin minimal gitu tahun sama nah, ingat ini mah merencek Allah mah geus. Tangke di mana orang eta keur ngenora nafsu jang, urang rek ke Jakarta. Terus ayeuna urang geus boga ongkosna. Tarajo teh aya gangguan teu tulus. Ceuk bapak teh tong init ayeuna tah kieu. Ieu init ke Jakarta rek nyumpunan kabutuh urang, tapi nu teu dianggap penting, ieu bapak leuwih penting. Ridho teu tulus ke Jakarta. Matak dia menang milih Allah tong tulus ke Jakarta sanu apa rek papangi jeung kecelakaan nah eta husnudon ka Allah teh pun teu ka bapak tapi lamun make udah hadun nafsi mah aduh mun lain bapak ku aing tonjong ieu aing rek ini cengeunang-ngeunang rek nyang baati nah usulah tulus gara-gara mitoha lamun aing mitoha nah tapi lamun husnudon mah moal urang lamun husnudon ka Allah nu tadi ingat sakuno datang ka urang tapi syarat dina nalika urang eling ka Allah tetep dina ngajalankeun hukum syara naon nu datang nu alus jeung nu goreng meunang milih Allah pangalusna pikeun urang sabab Allah anu terang kana akibatul umur matak dina Qur'an ya asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum ceuk urang alus ka Jakarta ceuk Allah goreng nyungsem dina di Cipularang oge. Ingat tadinya wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nu goreng ceuk urang bisa jadi ceuk Allah alus, anu alus ceuk urang bisa jadi ceuk Allah goreng. Taat we ka Allah, pangmilihkeun Gusti. Mata rek ini ka Jakarta, dina aya ngajam yo. Jero-jero ka Jakarta rek yang bati itu aing teh. Kumaha ari jalma nu marifat mah jeung husnudon ka Allah Gusti. Pangmilihkeun pikeun abdi tulus ka Jakarta atana kitu tulus mangga abdi ridho tah kitu
Ilmu lain, guru ini ke Jakarta. Tertulus saya amak. Merak rusunu. Sepajikan geradahar. Hanal kain. Hadun nafsi mata gitu. Saya nama gitu ya. Jadi takbir ke Allah Ta'ala. Tak ayat takbir. Jadi di zaman husnudon ke Allah Ta'ala. Jadi hikam mari diterangkan ke harta dibaca logat nang ungku mulai mereka paham gitu. Nah gitu. Wakadaya tanya gitu dari kolilul adab. Nah itu dari setik adab tata karama. Kurang sopan, kurang maka Allah lah. Ingkana lamun kabuktian si abdi. Eta pihali kobdotin, pihali kobdin dina tingkah kobdu. Rupak hate, kobdu deh. Sumpek hate. Kobdu ngeren. Kobdu teh lawana bastu. Ya istilah hidang kade. Nah, lawah kobdu yang pastinya. Lamun di makom umum, makom awamul muminin, roja jeung haub. Istilahnya ya. Ngarep-ngarep rahmat Allah, sieun ku siksa Allah gitu kan. Di makom awamul muminin. Aya istilah roja sareng haub. Roja teh ngarep-ngarep rahmat Allah atau kasayang di Allah. Haub sieun papangi jeung anu teu diharepkeun ku Allah. Roja haub. Eta makom awamul muminin. Dina makom salikin. Ya, awas. Dina makom salikin ganti bahasa nalin roja jeung haub. Bastu jeung kobdu bahasana. Bastu jembar hate, kobdu rupak hate. Kunaon ieu teh bari init ka masjid teh bet sumpeg hate teh. Poe ieu mah ku Allah Taala teh dibere rupak hate teh sumpeg. Ada teh. Hau ketemu dina makom awam. Jadi bastu sareng kobdu. Biasanya milih mana sih? Milih bastu. Jadi bastu mah kena sareng hadu nafsi. Awas ini ingat kudu hati-hati. Matak arifin mah Gusti abdi memiliki rupa kate, ari rupa kate masuk deket ke Allah. Ari jemar hate masuk jauh. Wani dorakan di ayeuna mah. Sabab naon sesuai jeung kahayang nafsu. Modal rugi jeung untung, sekurang mending untung. Itu jeung nafsu teh da. Ari rugi mah teu sesuai jeung kahayang nafsu. Padahal mah loba jalma arling sabab rugi. Loba nu teh eling sabab untung jelema. Tuluy ayeuna dina makom arifin mubtadiin. Di arifin mubtadiin dina makom wusul tapi nu dialajar geus wasilin nya misang. Dina makom wasilin ulah taruh kitu. Arifin mubtadiin wasilin. Nu tajali apa, tajali asal sifat gitu. Ganti bahasana teh. Naon unsu sareng haibah. Tuh kan? Ari unsu bungah ku Allah, ari haibah geuman ku Allah. Geus beda deui ka ditu mah. Lain bastu jeung kobdu. Unsu sareng haibah. Dina makom arif ayeuna makom musyahadah. Nu tadi makom wasilin, ayeuna makom arifin. Jalma-jalma nu tajalli kana nu zat Allah. Oh itu. Dina makom arifin mah lain unsur sareng haibah tajalli kana jamal jeung kana jalal. Jadi tajalli kana jamal, unsuna minang kana tajalli kana jalal eta haibah mah. Tajalli kana jamal, tajalli kana jalal. Atawa tajalli kana rububiyah, tajalli kana rohmaniyah. Aya alamat panjang, alamat. Lamun keur zikir datang senteran tu belah katuhu, gebrayan gebrayan dia teh kadelin bariko balas puyeng di edeg. Soalnya dikir geuningan sirahna edeg balas puyeng jadi pakolenya lain gitu. Dia teh bariko anu datang kana sir. Lamun datang tu belah katuhu,
Nah, bariko nu eta datangna ti katu. Nah, eta bariko tajalli kana jamal. Lamun bariko datangna ti belah kenca, ieu tajalli kana jalal. Siap sedia urang. Papangi jeung nu teu diharepkeun rugi dagang atawa naon teh. Lamun jamal nu alus. Eta teh ku kolot mah sok dicirian ieu. Lamun maneh cenah kekerenyadan pantokat panon katuhu, wah si cenah papangi jeung baraya cenah. Kekerenyadan poe mun kenca, wah cenah si arek ceurik gitu. Kalau ini sok aya nyirian. Lain eta padahal mah bariko sebenarnya. Kekerenyadan nu katuhu aya bejen duit sebetulna. Tapi ari kekerenyadan leungeun mah sok dibalikeun. Kudu mah nu katuhu narima duit, nu kenca miceun dibalikeun teh. Lamun pakarnya nu katuhu sia cenah rek miceun duit. Nu kenca narima duit sia dieu. Pariko teh jang lamun ti katuhu eta tajalli kana sifat jamal, lamun ti kenca eta anjeun teh bakal tajalli kana sifat jalal. Itu tajalli kana sifat jamal rek papangi jeung alus. Tajalli kana jalal rek papangi jeung nu goreng rugi dagang. Kita jong suku gitu ta. Lamun di tengah, di tengah. Tajalli kana sifat kamal ieu. Mun di tengah mah. Datang teh mah di tengah-tengah, brai datang. Bariko. Kana rohani urang. Ta eta mah sifat kamal, kesampurnaan. Tah salian ti eta jang aya ilmu deui kade, aya jalalul jamal, aya jamalul jalal. Dina alus aya goreng, dina goreng aya alus. Rugi dagang matak eling eta jalalul jamal disu. Dina salat tah jadi Firaun eta jamalul jalal disu. Tak kitu. Mata bere rugi tong kaceurik bisi jalalul jamal gitu. Diberi untung tong waka bunga bisi jamalul jalal begitu. Hati-hati lah tetap eling ka Allah urang. Allah waka ujub, wah aing papangi jeung untung ulah bisi beri untung teh buntung gitu. Kayak di film salogatna bisa gancang ya ari tiri hanapna bisa diterangkeun ya. Wa aroda jeung ngarepkeun. Tentang mas qabdu ieu. Wa aroda jeung ngarepkeun itu si murid al intiqala kana pindah anu tina itu qabdu ilal basti kana bastu tuh. Kada rupa kate yang pindah kana jemar ate ta teh qalilun adab kurang sopan ka Allah itu jalma tina qabla yang pindah kana bastu geus pasrah ka Allah lah aya mah sing diajar narimakeun hate dina perkara nu diiradakeun ku Allah kitu lah dulupeun nama sing yakin Allah menang milih nu pangalusna pikeun urang ngan syarat urangna keur eling ka Allah syarat urang ngajalankeun undang-undang Allah tak kitu geus catetan penting. Hampang hirup teh kira sok di leumpang na di dina mah. Wala kunang hening we. Nah, ari si eta cenah hirup buburuh ngored oge anak pesantren 12. Jika tenang we hirupna we. No, ari ieu mobil raya perusahaan balatak tarang dirempel ngal poe. Ngerut we tarang teh kalau bukir ribu. Disiksa ku Allah ti dunia mula. Kala ngadawu sahabaduhum saparina para ulama. Cek sorena para ulama liat teka kuring mundu arba'ina sanatan. Mangsa 40 tahun. Makomani teu nyicingkeun Allah ka haeup aya panggilna. Makomani teu nyicingkeun ka kami insyaallah Gusti Allah. Pihali minai tingkah. Pakarotuhu maka mikaknya wa kami ukan itu hal. Wala naqalani jeung teu mindahkeun Allah ka kami ila guerihi kana lian ti itu hal. Pasahotuhu maka bendu kami hukana itu hal. Mata kaya ulama tuing cina euy ku Allah 40 tahun dicicingkeun dina hiji perkara can pernah
Tan pernah keulah teh kan ditempatkeun dina hiji perkara. 40 tahun dina saumur 40 tahun Allah teh munaminah aya qabdu, aya bastu, aya rugi, aya untung, aya cager, aya gering. Eueuh nu dipikange Pak ku aing ka bae. Dipindahkeun aing teh teu keuleuh, ditetepkeun di dinya teu keuleuh. Tuh kan. Teu mika sengit teu keuleuh kami teh. Kada keur ngeunah-ngeunah untung, kubrag rugi. Hayu aya keuleuh henteu. Jadi ieu jalma anu pasrah dina anu ditetepkeun ku Allah 40 tahun. 40 tahun teu pernah papangi jeung hiji tingkah anu manehna teu mikaresep kana eta tingkah. Naon sababna? Husnudon ka Allah, meunang milih Allah pangalusna pikeun manehna geus kitu we. Dirugikeun dagang anu banget ayeuna sanu apal keur nebus dosa nu teu pernah katobatan anu urang poho. Sabab aya dosa nu teu katobatan ku salat, ku moal haji, ku naon, iwal teh kudu ku susah payah neangan rezeki, aya nu kitu. Sangkan tong jadi reget ka manehna dirugikeun ku Allah taala. Menang milih Allah pangalusna pan. Nah, itu kejadian teh wahada tah ari ieu perkara. Tah, ari kejadian kieu teh eta minnata ijil ilmi ti buah tina buahna nyaho billahi Gusti Allah. Wa ma'rifati rububiyatihi jeung buahna tina makrifat kana rububiyah Allah. Lamun teu makrifat maka Allah moal bisa kitu. Lamun urang nyalahkeun wae ka Allah ciri teu makrifat. Ain sakhoto mangkalamun bendu si jalma tilkal hali kana eta tingkah wa tasawapa jeung ngarep-ngarep si jalma ilal intiqali kana pindah an hatina eta tingkah tina eta hal binafsihi kalawan diri si jalma lamun hayang pindah ku sorangan itu teu pasrah ka Allah ngewa kepada papangi jeung rugi hayang pindah teh cek manehna kana untung waroda jeung ngarepkeun siman aya jasa kana yen anyar datang itu siman gue Roma karena lian di perkara itu aya dasar teh karena yang datang si jama karena lian perkara ada roh nu ngadawirkeun itu aya kaharep panjang di kaman gitu tuh nah ayah dasar karena yang datang nan gue Roma lian di perkara gitu tuh daharohu anu ngadawirkeun karena itu masalah taala Gusti Allah taala takut balago makanya tepi si jama kuyata jahli kana antekna bodoh dirobbihi ka pangeran ti si jama wa isa'atal adabi jeung kana kurengna adab tata karama dihadotihi dihadot Allah taala namun jalma ditibakeun ku Allah kana hiji perkara tuluy keheul manehanana hayang pinah kana lalawanan eta perkara hayang tepangi jeung lian ti perkara dihirkeun ku Allah sampurna banget bodona eta teh ka pangeran banget teu makrifat eta ka Allah banget goreng adab tata karama di hadrat Allah. Wa hadza ta ariyo pagawean seperti itu teh eta min mu'arrati hukmil waqti tina nentang hukum waktu, nentang ka Allah, nentang hukum waktu. Allah bi anu tasiru nuduhkeun ilahi kan itu ladi tusiru nuduhkeun ali ilahi kan itu ladi sa asufiyatu ahli tasawuf. Wa huwa aritu mu'arradatu hukmil waqti teh indahum monggo ahli tasawuf eta min adabi dunubil khoso dina panggede-gedena pirang-pirang dosana anu pinter ihalatukal amal ala wujudil farogi wallahu